Warga Jawa Barat di Simang Sadi ya. Darkon. Nah gubernur teh ngan hiji Kang gitu. Hiji Kang di Jawa Barat mah. Anu kitu teh. Nu kitu kumaha? Anu gebrakan-gebrakan luar biasa. Anu transparan anak ka masyarakat Jawa Barat luar biasa. Anu tamplok nanya ka masyarakat luar biasa, anu ngutamakeun masyarakat luar biasa, anu nyaahna ka masyarakat luar biasa, anu kebijakan-kebijakan akan ngarenaheun ka masyarakat luar biasa gitu tamang. Jadi kan aya hiji mang gubernur nu kieu teh. Karek aya hiji dukang ke kaharep nama gitu. Ngan di Jawa Barat khususna mang karek aya hiji anu kieu teh. Seperti Kang Deddy Mulyadi. Ngan aya hiji gubernur teh. Tah gitu mang. Jadi nya kitu teh emang ngan hiji anu karek aya sapertikeun kieu kumaha nya sapertikeun Kang Deddy Mulyadi. Tah kitunya mang. Kitu mang. Nuhun mang ya. Ya hiji gubernur teh mang nu kieu teh. Ya mang kitu nya mang nuhun mang.